Bi, Iya Cutiu, resep Bang Eng teu? resep atau Cutiu? Ieu teh nih, Alah, di mana itu Cutiu? di sawah dadakan. Bieu mengalan oge. We tuh. Heeh, Nah, make resep Cutiu atuh. resep abi mah kok bae keur nu resep eta mah ngan hilian we jeung beas. Ah, naon Cutiu penya teh merek gitu. Gegenahan nuntingan mere atuh da meunang ngala eta abi geura kokotoran ai ibi. Hoream, hoream itu keren yang beas mah, Hilian mahal. jeung beas sok-sok. Abi ek nyangu sangu. Mahal Cutiu beas teh tukeran ku Bang Eng asa teu sopan. Ya sarua ieu ge mahal atuh ibi. Naon di bige loba hoream. Ari ibi apal teu abi meuli tanahna eta meuli sawahna sabaraha baheula mang puluh-puluh juta. Cing mikir atuh ieu ari kudu dihargakeun murah mah Bang Engna. Naon Cutiu ieu kudu ditukeran sakumaha ieu? Tukeran 2 letereun lah meujeuh. Ini 20.000-an zaman kiwari ya Bang Eng sakieu 20.000 ah. Heuh da ngalama tanggal melak melila sok-sok lah. Mong hanya mong eneh ah. Sok-sok ibi hilian abi can dahar ek nyangu. Lain ka pasar atau bawa jualan Cutiu. Hoream ting gengsi aing mah. Sok-sok eta ka ibi geura. Ai ongko bieu geus daek eta geus ditarima. Ora punya teh mere anya. Hayang dibere wae atuh pagawean teh. Sosok nyokot beas ka ditu. Mong anya mah teuing setengah liter we ah. Setengah liter we saeutik teuing. Saya teh setengah hiji. Bukeun. Naonnya maksa naon setengah liter ah. Hubungan saha make jemputkeun daek atuh. Karena punya teh mere. Yang dibere wae mah. Ya setengah liter tuh ah. Maknya ibi cingkira we atuh. Da loba ibi Bang Eng hoream aing ah. Ibi maknya da telih abi teh lin telih piit atuh ibi. Karunya ka Cutiu setengah liter we teh bae lah. Setengah liter geus sakadieun sawareh deui atuh ieu setengahna teh. Astagfirullahaladzim. Setengah liter mah. Naon aing Koret si ibi. nah kumaha Cutiu kalaguanana ita aing ah.